Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam daya salam rahayu, karasan di Padepokan Sanggabuana Kujang Nuradaga Mumbah Kujang 10 Muharram sareng kesepuhan di Paguyuban Sanggabuana sareng Mustami Paguyuban Sanggabuana Hikmah Kayangan. Punten. Kareresan sareng kesepuhan di Paguyuban Sanggabuana Bapak Haji Ahmad Wati Kareresan Sampurasun Rampes rahayu kina wakil ayeuna teh bade ngalaksanakeun pencucian kujang eta dina malman radu dan tapi malman dina pas pisan 10 Muharram malman 10 Muharram anu sanes mah ngalaksanakeun bubur surah ya pas pisan ngana surah bubur surah gitu tapi ieu mah sanes bubur surah janten nyuci kujang ngawasup kujang supaya biasa dijaga diriksa sebelum mulai usaha deui namun mulai usaha tunda kiwa kurang tunda rahayu sampurasun sampai Kareresan sareng pun mang di Paguyuban Sanggabuana anu pangageungna tuan syarat jaring si besi diantara sepuh kareresan sareng bade uningakeun deui. oh gitu janten ieu teh aya sababaraha rupi kujang teh nu ayeuna nu bade di Jamas teh eta aya kujang rajah ieu kujang rajah paminten terus kujang buntul terus kujang bau dan tawis nama anak kujang bau teh terus ieu kujang soka atanepi kujang satria gitu terus jantawisna aya kujang anu sanesna deui gitu ieu nu pangageungna teh tah kujang ieu pangageungna pisan ieu mah jantan dina kujang ngagambarkeun salah sahiji jalmi nu ngagaduhan ieu wajahna ieu mah putana kadi nunjukkeun di mana-mana jalmi kudu cengeng lempeng kanu kagungan pangna aya titik-titik ya sabariji di antarana biasana sok aya titik 4 nepi titik 5 atau nepi titikna seueur pisan tah eta nandakeun salah sahiji karahayuan salah sahiji bewara salah sahiji di antawisna teh tina kaayaan anu nyepeng ieu kanggo naon kanggo disebatkeunana teh sok aya dina cucuk leuweung na ieu teh cucuk leuweung gitu tah kumaha kitu dina taun ayeuna ngaturkeun nuhun ka Kakang Prabu Kang Kemal sarjana hukum anu parantos ngagugat deui dina sasi ayeuna dina kujang dina kamari yen dipamerkeun disebatkeunana kujang teh senjata Jawa Barat padahal kujang pusaka Sunda gitu dina Jawa Barat mah karek kamari itunya kujang mah teh abad-abad kapungka itu dimimiti salakan negara Pajajaran nu paling ramena kujang gitu terus di mana-mana anu nyepeng kujang eta wuku namina sanes wiku aya wiku mah guru ieu mah wuku di mana-mana wuku nya eta sarangka cek bahasa ayeuna mah sarangka jadi nu nyepeng kujang teh kudu tetep eta dina sarangka sabab lamun kujang henteu cocok kana sarangkana lepat meureun bedah gitu
gitu karena di mana-mana anu ngagaduhan kujang kudu janten buku akan pisarang gitu sadeui ngamumule ayo urang ngamumule pertahankeun pusaka kujang anu parantos diperjuangkeun para advokat lalu pakuan pajajaran dan tawisna di tahun 2011 jika langsung di sidang terus anu sasih ayeuna dan tawisna diramaikan deui da kumargi aya nu bukan kumaha gitu bangna kuring oge nemongkeun kujang yen kujang teh wajib dimumule jeung wajib dihargaan gitu. Sanek dijual tapi wajib dihargaan sababna moal aya nu ngahargaan ieu tikeun bogana gitu urang sedeungeun mah teu ngahargaan nu ngahargaan mah tetep urang Sunda tapi sabalikna urang deungeun leuwih ngahargaan karena pusaka-pusaka Nusantara eta wah dieur deui mengadekeun sanesnya tempurasuun sampai satu tahun cukup sampai cukup bahasa Buana alhamdulillah dengan kejadian kayaknya bilang apa badai namihan atau sikap atau ngomong kesediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumbrek. Tadi lain jeung disumbrek. Inputan ini. Ari numu ku pangawaruh nu kudu dicucruk nambah ku pangalaman nu bakal Ye jauh. Lain ayuan anu kaget mah teh urang dikeunana abah nya. kami sadaya Tadi nu nitah naon eta kumaha eta? Urang di kudu makam. Ke di makam abah nelpon gitu. panjang bagja Input yang rahayu rahayu sa pangarsa Gusti pun Pajajaran. Ini tenana udah biasanya cenah. Pas malaman sabat bilang siang ya anak berterima guys nek budak akhirnya kan ngeselin yang budak ya kan dabok itu enggak tina ayeuna orang tina diumum tulung ieu teh hiji meureuna sanajan da baheula mah arangnya lama pakarang can aya kasebutkeunana pusaka da can dipusti-pusti namun hartina pusaka teh pusti dina kagunganana gitu kan pusaka karak jadi pusaka teh saeusna masih dina Indonesia Merdeka karak disebutkeun pusaka ngan dina ngaran baheula mah sebutkeun gegaman sampurasun nah ageman gegaman amit ampun gegaman ya para matiana ilmu nyuwun gegaman suhun agungna dan kusabab ayeuna aya undak ucuk bahasa kasebutkeunana dina zaman kiwari nu agung di penting kalanggengan tadi nu langgeng maha tunggal nu nunggal di mandala suci Gusti nu maha welas tur asih nu asih ka sadaya makhlukna hijang teh pusaka Sunda Gusti nu ngagaduhan sadaya alam sadaya Sunda jagat nu mana nya eta Sunda lain sabelah dunia pun nah amit kumaha ampun ya pangsebutkeun para hijang dimimiti Sunda lain jagat sampai buana aya sanyata karena aseuneun nu bahanetan Atlantik kaangin anu rahiliwir kacai Pusaka nisan kalemah nu ngamparan anu katangkal nu ngiuan agamana kabatu nu nangeui tetapak anu jadi galur papayeun jeung sampeureun ka papada urang sebutkeunana dalu kasata sebutkeunana hewan nu arus garadag deket-deket lah agamana teh kena kasadaya nu sido ngarancik teh nyebar sargani kan bumi nu kumalendang
sampah karena disebutkeun tina Sunda heula Sunda waraya eta sarta Sunada karasa jadi Itu pangisi teh jagat sini. di alam nah teh gede dah teh pun amit ampun ya Langung. paralun seuneu anu gede nu langung sok Iswanci nata mangsa Poe. kamata poe kabulan Jadi kabulan anu kaberang kapeting ke kapoe zaman Sunda kacaang kasuhup kasaab anu es tunuk dicieun daur nyangkra manggilingan pun amit ampun ya dicieun paralun pangeran eta timbarna kapara luluhur sabudir awun sebutinana kapara luluhur bangsa kapara luluhur nusantara timulna tina Sunda agama kapara kapara Bandung sabaraha nu ngalanjurkeun sastra susila budaya bagean. bangsa nu maparin Jadi ulas kaharingan, watak kapribadian cara ciri rahayuan. manusia cara ciri bangsa Jeung deui deheusna utamina Hubungan. kasunan ibu anu ngandung kasunan Dina rama tilu anu perkara ngayuga agama anu teh jadi adalah marga picekelan lantaran urang sadaya Paren- gumelar kapawenangan naon kaharingan nya arinyana nu Kaharingan, neteskeun jeung nitiskeun abusna kana neteskeun getih beureum getih bodas percaya kana getih salah beureum saiki pinuku deudeuh Damelan, nu nyacas anu, kunyaah diciptakeun Ya, heula ku arinyana. Bandung poe nu jadi marga gumelarna naon tabari cenah useur. coba contoh sisi Useur bayan lamun bibitna teu kapanon biang poean mah badan. biangna tunggul terus nu rahayu. sejen oge lamun teu Useur kapanon rata poean mah beudang derajat. kapangna kaharingan Pun eta nu sabun ayeuna kami disebutkeun di Borneo neda amit neda widi sejak terus sasadu kepala anu kasalut ayeuna wiwitan waris nini abdi wiwitan jajaran Sakarahayuan. bangsa mardi ika ayuan teh sajajarkeun asebutkeunna pamali kamanusiaan timunna sajajar jeung sami dina gumusti pamali eta teh gumusti timul deui anu maha suci dewasa pangabakti mugi katampi nyemponan jadi para tina karahayuan rahayu rahayu teh caneuh Dawidi ieu kami gitu muga we awak sadayana secara ragu rahayu Amin. nu penting meureunna ini dek Jadi neang dalam nu rahayu. katukang kusabab pikeun sampeureuun jaga hirup kahareupna neda pangjurungna teh pangraksana jadi penyakit teh neda pangjaringna pangapingna neda bantu mun teu kaduga tangan teh teh eta mah neda dicangan mun dek poekeun neda jadi panuduh mun moal dek sapati-pati Allah mere Ungkeun pujian. galuh caturna namun teu kuat tuh begini torowongkeun garapan coba dina caritana surat Al-Baqarah natratkeun ayat acak bejana 285 kalayatan 280 lakona jeung geuingkeun mun nalendengna mudeg Allah sasa rentenana ujian sabab karya nu alula dek eta digerak ujianana lain karya menang nyedap tina cologor berarti lain dongeng pamere tong